أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sumakola maka kali ngucap musonif ngucap ing lapan al-ahmalu zahiratu utai pirang-pirang amal kang zahir suratun qaimatun iku rupa qaimatun kang jumeneng suwalun iku pirang-pirang rupa qaimatun kang jumeneng aikal akhsosi tegese kaya pirang-pirang kang jumeneng alazi laisa biha arwahun alati oranana alati laisa kang oranana biha ing lam askos opo arwahun pirang-pirang roh Fala nafa maka ora mangkat kang wujud biha ing lam askos wa adwahkuha utawi pirang-pirang rohe yasi suara alati kang biha kalawan yasuar alati biha ayatuha alati nyatane arwah biha kelan sebab ya arwah atau alati ayatuha utawi uripe yasuar wa nafwa lan manfaat yasuar wujudu sirri ikhlasi iku anane rahasia ikhlas sama ikhlas sirin tegese rahasia wa utai yasirun al ikhlasu ikhlas biha ing lalam ya'mal wal ikhlasu lan utawi ikhlas iku yakhtalifu beda-beda ikhlas bi ikhtilafin nasi kalan beda-bedane manusia wa ikhlasul ibadi salamatu a'malihim maka utai ikhlas pirang-pirang hamba iku salamat pirang-pirang amale si ibad minaria saking dia al-jali nyatane ria jali wal khofi lan ria khofi wa kullu ma bihi hadun li nafsin fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala utai saban-saban barang bihi tetep barang utai bagian li nafsin kawakan fala ya'maluna maka orang amal ya si ibad amal illa lillahi ta'ala angin karena Allah ta'ala tolaban kena muri disawabi kade ganjaran waharoban dan kabur minal iqobi saking siksaan ma'an isbatul amal serta bangsakan amal ilaihi marihibad kabeh wal i'timadi lan tatakenan alaihi atas amal kita selima tukiro yang menghasilkan barang alin tutur ya barang wallahu a'lamu bimuradihi bidalik dina hikmah anu nomor ke-10 Syekh Ibnu Athaillah Sakandari
teh nyaritakeun masalah amaliyah. Hari sakabeh amal dohiriyah pagawean bangsa dohir seperti sholat, puasa, sajabina eta ngaran amal. Hari amal bangsa dohir kaya seperti sholat, puasa, sodako, silaturahmi, amal. Eta teh diibaratkeun rupa anu jumeneng seperti jumenengna ngabungkeuleuk, seperti jumeneng manusia ngabungkeuleuk. Tapi eta rupa anu jumeneng anu ngabungkeuleuk daya rohan palana paabiah maka mulai mangpaatan. Lamun dibuatkeun boneka mah dong boneka. Amal ibadah anu bangsa dohiriyah kaya sholat, puasa, sodako, silaturahmi, munggah haji, sabangsana eta paaman amal-amal bangsa dohir. Eta teh diibaratkeun bentuk manusia anu katingali dedeg pangadegna, tapi eta bentuk manusiana eueuh nyawaan. Berarti percis sedoang boneka. Di rupa-rupa manusia itu segala aya dengan mata jeung sakabehna bisa baik. Tapi pan teu aya nyawaan. Eta nu kitu ngaranna percis sapertikeun boneka. Moal aya mangpaatan boneka ieu. Ari rohna eta nyawana eta bentuk manusia. Anu ayana nyawa dina bentuk eta manusia bakal bisa hirup, aya mangpaatan, bisa lempang jeung sajabina. Wujudu silih khalasi eta teh diibaratkeun aya rahasia ikhlas gitu. Aya ikhlas. Jadi boneka namun eueuh nyawaan malaya mangpaatan ngaran ge boneka, gambar jelema, patung jelema. Tapi lamun hayang aya mangpaatan, aya hirupan kudu nyawaan. Nyawa eta diibaratkeun ikhlas gitu. Urang simpulkeun ngomongna. Artina amal ibadah bangsa dohiriyah sejumlah sholat, puasa, sodako, silaturahmi, zakat, kabah dituna munggah haji. Eta teh lamun aya mangpaatan atau hayang menang manfaat, amal ibadah nu eta kudu ikhlasan, kudu jeung ikhlas. Maka lamun tamal ibadah sabangsa sholat, puasa jeung sabangsa
henteu karena Allah tapi karena sesuatu, maka eta ibarat boneka. Ari gambar manusia, bentuk manusia eueuh nyawaan, artina ibadahna eueuh mangpaatan gitu. Jero ya Ibnu Athaillah sakadari ngomongkeun sanajan tukang salat lamun dina salatna lain lillah aya kana sesuatu maka mangpaatan dong boneka. Sanajan puasa tipeting tukang tahajud, tiberang tukang puasa, tapi eta sadaya lain lillah, lain karena Allah puasana, lain karena Allah tahajudna, karena aya sesuatu, maka eta dibaratkeun boneka. Manfaatan aya awal lengkap sapaket hanjatan eueuh nyawaan gitu. Nu mantap kudu lillahi ta'ala sakalana ge. Mungkin ieu ucapan ulama ahli sufi ya. Beda jeung ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih mah beda. Lamun jalma salatna karena hayang ka surga, cek ulama ahli sufi mah lain ikhlas. Lamun jalma tahajudna puasana hayang ka surga, sieun ka neraka. Nah, cek ulama ahli sufi mah eta ibarat boneka eueuh nyawaan. Gitu. Yang tersebut ikhlas. Puasana karena surga, tahajudna karena hayang ka surga. Itu henteu maksiat lantaran sieun kana neraka mun maksiat. Cek ulama ahli sufi mah eta can ikhlas ibarat boneka, artina boneka teh wujud manusia eueuh nyawaan. Dan mantap lamun urang nyantarkeun ikhlas kabagi dua, aya ikhlas cek ulama ahli sufi, aya ikhlas cek ulama ahli fakih. Aya ulama ahli fakih mah niat puasana lillah, salatna lillah, zakatna lillah, salatna hayang ka surga, puasana hayang ka surga, eta termasuk ikhlas gitu. Memang tahapan yang paling terakhirnya dina ulama fakih ge kabagi-bagi. Kabagi-bagi hiji jalma ibadah karena hayang ka surga eta ge ikhlas keneh. Teu maksiatna karena sieun kana neraka eta ikhlas keneh. Nu paling luhur dina ulama fakih lillahi ta'ala teu kana nanaon. Itu karena Allah baik, sholat karena Allah, puasa karena Allah. Hari ulama sufi mah total ibadah itu ulah karena nanaon, ulah karena nanaon. Sufi mah gitu. Sufi mah bikin orang anu aya dina kelas fakih teu masalah. Salat tasbih karena hayang ganjaran, berjamaah karena mudah ganjaran 27 derajat, maca salawat hayang menang syafaat.
sakitu bagi geus bagus kitu fakih. Tah eta teh termasuk kelas-kelas mukhlisin cek fakih. Tapi lamun salatna aya karena selain Allah, aya karena selain surga, karena mitoa, karena minantu, karena hayang eta mah karena kitu. Mudab-dabun tama ibarat boneka ari rupa manusia eueuh nyawa, eueuh manfaat gitu. Lamun ibadahna karena sasama, karena manusia, karena pangkat, karena jabatan, jeung sajabina. Nah eta mangkara mudah gabun udang-danan diibaratkeun eta boneka anu mangfaatan ari rupa-rupa manusia ngeun nyawaan nek kudu lempangkeun didieukeun kudu didieukeun di bajuan di pakaian eta manfaatan gitu. Namun ku bisa mah urang ngaji kuari pun ke ngaji hikam, ke ngaji patokan ulama di sufi, mun ku bisa mah eta ikhlas. Ikhlas eta ulah karena naon? Ulah karena surga, salatna ulah karena aya ka surga. Teu maksiatna kepada sieun asup ka neraka lamun maksiat ya. Ulah kitu. Kudu lillahi ta'ala. Ulah karena naon? Lamun urang nyaritakeun masalah ikhlas, pertama diambil dari Allah. Allah nyarita kalau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dina surat Al-Bayyinah ayat kalimah tepati-pati diparentahkeun sakabeh hamba kecuali akibatna kudu daek ibadah ka Allah. Geunna ibadahna kudu bener ikhlas. Tanyaritakeun mukhlisin anu ikhlas dina ibadahna, ikhlas dengan amanah. Ikhlas ka bagi dua. Aya ikhlas cek ulama ahli sufi, aya ikhlas cek ulama ahli fakih. Ulama ahli sufi mah lamun urang salat karena hayang ka surga, lamun urang teu maksiat kana sieun kana neraka, lamun maksiatna eta teh aya pamrih. Itu aya udang di balik batu. Gitu. Jadi aya kene pamrih maka eta mukhlisin lahudin tacan ikhlas kitu cek sufi mah. Tapi cek ulama ahli fikih mah dina mukhlisin lahudin salatna kana hayang masuk ka surga, teu maksiat kana lamun maksiat kana neraka, sieun kana neraka. Sehingga ninggalkeun maksiat supaya ulah ka neraka. Eta nu kitu eta cek ulama ahli fikih mah termasuk ikhlas kene. Dikir kana yang menang ganjaran, maca surat tasbih supaya yang menang ganjaran, sholawat yang menang syafaat. Tah eta cek ulama ahli fikih mah ikhlas kene. Kecuali lamun jalma salatna karena sesuatu, karena midoa, karena minantu, karena atasan, karena pangkat yang jabatan. Nah, ibadah anu karena selain karena Allah
tapi karena jabatan, karena dorongan minanto atau mitoa, karena isin kawatat yang saja bina, eta maka karak itu mudab-dabur au ikhlasan. Nah, berarti ibaratkan Syekh Ibnu Athaillah sakana lima doang boneka hari rupa manusia ngeueuh jiwaan gitu. Nyaritakeun ikhlas eta kabagi kana dua tingkatan. Hiji aya ikhlas abror, orang-orang baik. Yakni amal ibadahna ikhlas. Ini jalma-jalma anu istoni dina ibadahna lillahi ta'ala, lain kana surga, lain kana ganjaran lillahi ta'ala gitu. Eta kasebatan ikhlas abror, jadi beramalna jalma tersebut istuning karena Allah Ta'ala, karena naon-naon. Tur salamet tenaria jari hayang kadeleung ku batur amalna. Kemudian salamet tenaria kopina hayang kadenge ku batur. Ya kopina salamet tenaria kopina henteu hayang dipuji ku batur. Dia jalin teu hayang kadeleung ku batur, teu hayang dengi ku batur. Salamet tenaria kopina henteu hayang dipuji ku batur. Tata gitu. Karena semata-mata ibadahna lillahi karena Allah, mudah karena janji na Gusti Allah anu bakal dijanjikeun ka jalma mukhlisin anu ganjaran tempat dina tempat binung kebahagiaan, kabur tina siksa kubur, kabur tina goreng hisaban. Seperti kenasup kena pengaling Allah cekal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ay la na'budu illa iyyaka, tegasna teu ibadah kami sadaya illa kecuali ibadahna iyyaka ka anjeun Gusti Allah. Wala nusriku ibadati ghairaka, jeung teu nyakutukeun kami nalika ibadah kami ka Gusti, teu nyakutukeun kana salian Gusti Allah. Eta sebutna ikhlas abror, ibadahna karena Allah, maksiat ninggalkeun maksudna karena Allah. Gitunya. Dalam itu ngaran ikhlas abror. Anu kadua ikhlas muqarrabin. Nu kadua ikhlas muqarrabin. Ikhlas muqarrabin eta yana puncakna keikhlasan dina ibadahna lain ku beda hayang ganjaran dina ibadahna eta lain kana hayang ganjaran ieu lebih luhur gitu. Lain beda hayang ganjaran, lain beda maksiat ninggalkeun maksiat siksaan.
jadi ibadahna ku beda rumasa yen dewekna tidak melengkup Gusti Allah gitu. Diberi nikmat awak cager panjang umur sapaket dina nikmat nu kasorang kurang mata jeung deureuna ceuli jeung dengena irung jeung ambeuna gitu. Kemudian panangan jeung rabana hate jeung pikirna eta sadaya nikmat ti Gusti Allah. Rumasa kabeh dicumpun ku Allah, ditanggung jawab ku Allah, ditohon kabeh ku Allah, min Allah ala Allah ilallah kabeh pamere Allah gitu. Rumasa jeung kabeh bakal kembali ke Allah. Di akhirat kudu pertanggungjawaban maka ilallah selama di dunia sakabeh anggota kanikmatan syakor jeung sajabina dipake kabeh ka Allah. Itu jadi lain hayang asup ka surga semata-mata rumasa yen manehna didamel Allah lain aya dengan sendirina tetapi aya ngayakeunana ngayakeun Gusti Allah sadayakeun ku Gusti Allah dicumpun ku Allah boga mata jeung deureuna boga ceuli jeung boga ceulina dengena boga irung jeung ambeuna boga lisan jeung ucapna boga panangan jeung rabana hate jeung pikirna dicumpun ku Allah. Dina kana aya selama hidup dalam dunia aya ngeunah dicumpun ku Allah kemudian diurkeun ku Allah ka alam asal ka akhirat selama di akhirat dicumpun ku Allah. Ngaranan rumasa jadi hamba Allah sebab eta kabeh jadi ngaran hamba Allah min Allah ilallah alallah menang Allah gitu diciptakeun ku Allah dijamin ku Allah ilallah bakal kembali ke Allah deui. Nah, selama di duniana Allah maka ibadahna rumasa jadi hamba Allah gitulah yang ibadahna kana ka surga ninggalkeun maksiatna lain sieun kana neraka eta nu kitu ngaranna ikhlas muqarrabin ngaranna ikhlas muqarrabin subhanallah asyuk kana pangadik Allah wa iyyaka nasta'in aila nasta'inu ila bika tegasna untuk minta pitulung kami sadaya ila bika ani minta pitulung bika dalam rahmat Gusti lah yang kusina lain kalau minta tolong ke sakabeh awak kami wa haulina daya maksiatna kami jeung kuatna kami wa amalul awwali wa wal amanu lillahi ta'ala wa amalu sani wa alhamdulillahi ta'ala. Amal pertama amal lillahi ta'ala, amal anu kadua amal kalawan ayeuna Allah ta'ala. Jadi disimpulkeun urang bahwa keikhlasan tahapan ikhlas bagi dua, hiji ikhlas abrorin, kedua ikhlas muqarrabin. Lamun ikhlas abror ibadahna hayang ka surga teu maksiatna karena lamun maksiat sieun kana neraka. Itu eta ge ceuk ulama fikih mah bagus.
bagus itu. Hari cek ulama cek hari ikhlas muqarrabin mah. Jadi ibadahna lain hayang ka surga, lain kana neraka. Mun maksiat ya. Tapi ibadahna ibadah rumasa minallah ilallah diciptakan Allah, dijamin sepenuhna Allah, diberi nikmat Allah mata jeung leuleuna ceuri jeung leungeunna irung jeung ambeuna letah jeung rasana panangan jeung rabana hate jeung pikirna gitu dijamin Allah tina bangsa kadaharan geus disiapkeun ku tina sabangsa kan perminuman geus disiapkeun kabeh ku Allah. Nah, rumasa itu jadi ibadahna kupedah rumasa sagalana dijumpon ku Allah minallah ti Allah. Jeung selamat ti Allah ilallah engke bakal balik ka Allah, dibalikeun ke Allah. Dijumpon ku Allah di akhirat dijumpon ku Allah. Maka ala Allah ibadah selama di dunia kagu sholat rumasa bahwa manena Abdullah ngahamba kagu sholat. Jadi lain hayang ka surga lan bedaseun kana neraka. Datang ikhlas muqarrabin gitu. Kerajaan ikhlas abrar yang bagus. Ibadah hayang ka surga. Cek ulama ahli fikih bagus ya tasawuf ikhlas kene. Tapi cek ulama ahli sufi mah tadi teh ulah kan hayang ka surga ulah. Karena lamun hayang ka surga mah ibadahna eta can ikhlas. Lamun eta jalma ibadahna kana hayang ka surga ibarat jalma ari badan aya rupana badan sakujur sampurna sakabehna aya ngajakal eueuh nyawaan maka teh jalma percis doang boneka lamun ibadahna karena hayang ka surga eta doang boneka eueuh nyawaan ceuk ulama sufi mah doang jalma rupa boneka wae kitu eueuh mangpaatan ceuk ulama sufi mah. Wal ikhlasu yahtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas eta emang macam-macam gitu. Tergantung macam-macam kadar manusiana. Di sakabeh manusia eta dina nalika kuliah ka Gusti Allah jeung dina nalika ninggalkeun maksiat Allah. Cara ibadahna eta teh masing-masing tepan keikhlasanna gitu. Cara ninggalkeun maksiatna ge eta masing-masing tepan keikhlasanna gitu. Tergantung jenis manusiana. Wa ikhlasul ibadi salamatul amali minariya. Maka ikhlasna hamba teh salamet sakabeh amal ibadahna tina riya. Nah, eta nu kitu ngaranna berarti jalma anu salamet tina riya dia jali riya khofi di riya teh ya cek ulama kabagi dua aya riya jali aya riya khofi. Ai riya jali ibadahna hayang kadeuleuh batur hayang kadenging batur maca Quran hayang kadeuleuh batur hayang kadenging batur hayang dalam batur eta riya jali nu kitu lamun
asup kana ningali ibadah yang kadeureuk batur hayang kasohor batu jadi sarua ibadah manusia ari awak aya ngan eueuh nyawaan berarti boneka aya anu kadua ria kopi mah resep dipuji ku batur hayang dipuji ku batur bae eta ria kopi ngaran ria kopi mah beda resep dipuji ku batur mun teu dipuji ku batur eureun ibadahna eureun maca Qur'anna ria kopi nu kitu ge doang boneka eta inget baheula Kasim Kuring pernah nganter tamu eta tamu 18 tahun di Gua Sancang di Garut turun gunung Riyadona 18 tahun di jero gua soranganna menang hilafah supaya silaturahmi ka santri titah nepungan sim pribados nepungan kula kerimah jero itu wayah asa datang ka imah eta kita tanya sorangan ngan kula kacikan kula dituduhkeun ka imah ka ditu wayah asa datang Prabu top panjang di udang di jubah geus kita zaman lagi ditanya Gusti Kuring di mana ya pangarsan cepain abdi asal di Garut itu kerja jeung Riyado di Gua Sancang di leuweung Gua Sancang dira Riyado na halwa mah cenah lain ada nafsah cenah lain sombong 18 tahun ieu kakarak turun cenah kitu ngan barang turun tina pangriadohan menang alamat khilafat titah silaturahmi ka santri ngan tangkeun heula ngaran kula di Badulan kecikakeun heula ke menang alamat tadi berangkat pun ka datang ka imah meuting heula sapeuting di imah mulai jelema yang ibadahna ya Allah ya Rabb eta di kamar hareup baheula eta diintip ulah saputing tudekeun urun-urun teh ibadah kudu bae ieu jelema kuat amat beres pada salat subuh kira-kira geus beres bangsa setengah genepan soalnya mengajak, yuk pribados nganterkeun ka santri gitu. Diantarkeun ka santri itu kabuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedi urang. Amanahna dieu mayunan kabuya, buya. Dieu mayunan ka manehna nyaranet teh buya. Dina tempat pacalikanan. Ditinggali eta jam aya jam sampai jam sajam. Oh nu ngomong tamu nu danten dekeun ngomong. Buya nu kata temuan dekeun ngomong. Gitu. Barang saja antara rungkul kami. Ngawalan gitu. Cek nu urang di sampang sangkan ngomong dia. Buya nyengat silaturahmi supaya qabil itu alhamdulillah sakit doa doakeun abdi diajar ngabobeunah diri di masyarakat eta ngan abdi ieu luhur teuing ku tangtung ku batur mah dipanggilna kiai
eta buya ceurik buya sungguh cek buya ribados ge lain sapane klang sabanten dingaran abuya dingaran kiai padahal ribados mah percis doang boneka cek buya ari rupa aya ai nyawa can bisa ibadah cek buya rep cicing sakitu itu cicing deui kebal ya saja dengan saja menyelopat tunggul-tunggul baik. Ges mana saja dia. Cek itu lah cek orang sangga. Yang ingin sadaya-daya buya hampura sami buya. No cokot ke nanti abah cokot ke anduk letik. Orang bisa buya ke jenggot ke kunci mata. Iya kadang pun kena ini orang yang andong kubu ya dia cenah umeda pasikeun kamu ya musutan si mata nu urang urang sancang ceurik kamprekan buya ceurik kamprekan jadi ngeleun tukang cewek wanana papugu ceurik batur jadi tah geus kitu sasalama yang ngarangkul itu saya sawara kita sawara kaca keluar. Ieu pan ngabereskeun eta tah nang cai yang tadi minum tah mun dicikeun mah tadi minum tah jalma nangge. Ingat bae kan kuat eta ucapan buya. Jeung buya no ulungan bismillah jampe buya no ulungan bismillah ngaji buya ulah mulungan bismillah ngaladun ya buya mohon buya gitu etak sampai kaila inget beta cek buya no pulungan bismillah bismillah ngaji buya ulah mulungan bismillah ngaladun ya buya mohon buya itu pamitan untuk kenapa terbalik ieu mah teu deukeun ka dieu terbalik ka dieu kabadul langsung kayak jalan ayam mobil berangkat berangkat itu ka Garut teh ka Sancang teh di hari tak sampai kayeuna can pernah pake jalma teh subhan teu nyaho kana ngaran ka saboa gitu jadi kitu caritana buya cenah teh kitu lah sami cenah pribadi cenah lain sepane kurang bes provinsi Banten hanya nyebutkan buya nyebutkan kiai padahal pada semacam boneka cek buya ilmuwan teu bisa ibadah eta ceuk gitu gitu buya jadi pagulung-gulung dan sekebal teh no canakan anu buya anu kleuteuh teh nyebut nyusut ka dapur aya ke orangnya ka anu buya tangan cek umi pasikeun kamu ya bal tengah ngomong tadi akhirnya beres kita inget sampai kayak naik sebagai no pulungan bismillah ngaji buya ulah mengulungan bismillah ngaladun ya buya mohon ya leos itu nganterkeun kiai eta ka jalan berangkat kan mobil ageng harta sampai kaya dan can pernah panah di jalma. Jadi hebat kiki sebuah begitu ikhlas. Wa qulu ma bihi wal halam bisa.